Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak yang akan terus menghibur dengan stand up komedi ya. Semoga terhibur untuk sahabat MKC TV ya. Ada cerita ya. Cerita si suaminya ini tukang nongkrong ya. Tukang nongkrong, santai, minum-minuman ya. Biasalah anak jalanan ya. Nongkrong santai, main gitar ya, jeng 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 jeng, nongkrong bebas, aku bebas, hobinya lagu Rhoma Irama kebetulan. Angin menjadi terbelenggu. Nah di sini ya Bajeng tuh bisa nyanyi kayak nongkrong. Aiheg zaman ayana makan loba nu ngamen teh macem-macem, aya manusia silver, aya babadutan ya, wah loba pokoknya mah. Aya nu buta jeung nu beunta, aya namanya macem-macem. Tah ieu mah lain. Nu make peci, make baju koko, mawa karung tarigu. Nu sok assalamualaikum geuning kitu nya di depan pintunya. Tah kebetulan si pamajikanna teh rada budeg. Si pamajikanna teh jadi salah arti nanaon teh. Lamun di bejaan ge keur sasapu. Manehna masuk salah denge cenah, tah neng cenah sapukeun teh nu belah dieu cenah, lamun keur sasapu ye nya cenah nu belah dieu cenah, eta can balareunang cenah, pajar teh sapukeun nu belah dieu eta can balareunang ge, pajar teh naon cenah, meuli apu cenah jeung benang, batur mah sitah nyapukeun tah ieu sapukeun can balareunang cenah, pajar teh cenah meuli apu jeung benang, meni jauh dedengean teh heueuh. Kadang sitah nyapukeun anu belah dieu henteu disitah, tatangga nanya ka batur kanu dagang, tah kitu cenah buka warung mah isuk-isuk meh gede milik rejekina cenah, mana keur sasapu. Eta ngomongna teh ka mana karep, gandeng ah cenah, di dinya moal ngabantuan ieu cenah. Batur nanya kanu ngawarung, heuh buka warung teh isuk-isuk mah gede milik rejekina cenah. Pajar teh ka manehna, gandeng ah cenah moal bantuan ieu. Tah loba salah denge di dinya ge. Anu budeg mah kitu nya. Nah, kebetulan harita teh jadi permasalahan anu gede, anu besar nya. Jadi si anu sapir teh nu make peci jeung karung tarigu teh make baju koko. Punten, assalamualaikum. Nah, kabeneran datang ka imah anu budeg. Meureunan teu boga beas si anu budeg eta teh, si ibi eta teh. Punten, assalamualaikum. Aya 7 kali mah kitu nya. Punten, assalamualaikum. Teu mangkat-mangkat. Naon mang? Ngaranna ge nu budeg atuh. Punten, assalamualaikum. Naon mang? Eueuh cenah. Jugjug eueuh we. Nyaon naon teu nyambung. Mangkat ye si amang teh. Ngomong tarik emangna ge. Cek bahasa Sundan koret cenah nya. Ai dedengean manehna nyebut monyet. Monyet cenah dedengean teh kanu ceuli teh salah tangkep. Nelepon ka salakina. Tet 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 tet. Halo, di mana? Ieu di hareup keur nongkrong. Lain eta cenah anu sapir tadi cenah nu make peci baju hejo, make baju koko, nyebut monyet cenah kitu nya. Niko teu geunaheun neng cenah. Nah, geus nya. Oh, kitu nya geus atuh. Begitu ditutup tah, begitu HP-na teh. Kan jalanna eueuh deui gangna ka dinya-dinyana, gang mawar. Nah, begitu datang teh liwat eta ditengkas sukuna.
geblug langsung digorbugan eta musafir teh satakar kebek nepi ku ngagartihan. Sia anu nyebut monyet pamajikan aing teh nya. Goblok, digorbugan. Nepi ku kadiseret nepi ku kabeak. Tah teh akibat naon? Salah tangkep padahal tong main hakim sendiri. Nyebut koret pajar teh nyebut monyet bebeja ka salakina anu keur nongkrong teh jaba keur ngarinum digorbugan otomatis teh kunaon Kang ieu teh permasalahanna nepikeun ka batur digebugan kieu nyebut monyet cenah ka pamajikan aing dijalentrekeun awena datang lain nyebut monyet teh abdi mah aya soten nyebut koret teteh salah denge kunaon uing dipitnah pajar teh jadi nyebut monyet ti koret ka monyet dah padahal kan jauh nepikeun ka digebugan jadi masalah ujung-ujungnya menjadi urusan da batur babak belur. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.